deui medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia di mana we aya. Nah, aturan salam baktos wilujeng tepang deui di dongeng Sunda ti Dahlia. Sumangga urang kararampel deui sareng sim kuring pun Deden Meri dina acara nu maneh sawan wayah kieu ti Radio Dahlia FM Bandung. Daya sanes dongeng Sunda ti Dahlia anu pamugia ieu sing ngajantenkeun teras teh hiburan kanggo sadayana wargi sadaya anu beraktivitas, anu rineh, anu istirahat atau anu nuju naon we. Dongeng Sunda ti Dahlia sing ngajantenkeun salah-sawios hiburan alternatif kanggo ngabeberah kana manah wargi sadayana. Wargi Dahlia kamari teh urang nuju nyarioskeun naon sayembara jodoh na nyinolis. Nah, kamari teh para jago teh parantos kawon kantun taruna anu dina dinten kamari teh taruna ditangtang ku si Bogol teh sanes nyaeta anggota Karaman Barong Karendo. Tah kumaha kinten-kintena patelakna ieu taruna sareng si Bogol sumangga urang lajengkeun dongeng Sunda ti Dahlia dina jejer carios si Konceleng tandang bakalangan bunga. Bagja ayeuna bisa ditepungkeun. Kuring menta ulah wakang Umar caritaan, tapi buktikeun kamampuhan Andika. Ade taruna, memang dewek boga karep pikeun jadi patandang unggulan. Sabab dewek oge hayang boga pamajikan geulis saperti nyinolis teh euy. Anakna Ki Jamur pupuh ieu lemur. Hayang aing ge. Nu lalajo sawareh di antarana aya nu geus nyahoeun ka ngaran si Bogol ti alas Karendong. Terus ngomong ka baturna. Ilaka ieu mah euy. Nya dewek teh euy asa diingetan. Dulur dewek yo anu lemburna kungsi dirampok teh euy. Kungsi nyebutkeun ngaran si Bogol. Kawilang jago kepercayaan Bahloreng eta teh euy. Jadugna Karaman Barong Karendong. Aduh, bahaya ieu mah nya euy. Anu bener euy.
Nanya gitu. Anu ayeuna aya dina luhur panggung teh si Bogol anak buahna Bah Loreng. Oh eta jadugna Karaman Barong Karendong. Nya. Salah, bener bisa. Oh, cilaka kayak kieu mah. Alamat bakal aya kaributan gerayu mah. Aduh. Dah tingali euy. Taruna geus ngawangun pasangan deui tuh. Mudah-mudahan euy taruna anu meunang. Nu lalajo museurkeun deui paneteupna kana luhur panggung. Katingali taruna geus ngawangun pasangan. Sor, urang mimitian lumakuna ye ijen wewesen Bogol. Kuring hayang bukti. Nah kabisa Andika. Sajajar jeung caritaan Andika anu sombong ka cida. Sor. Srog si Bogol ngawangun pasangan dina jurus anu kawilang garang. Si Bogol ti sabrang-prak jadi jalma kepercayaan Bah Loreng, menang tambahan pangarti ilmu silat ti Bah Loreng teh. Matak aneh, upama tahapan ajen pangartina leuwih maju upama dibandingkeun jeung keur waktu ka tukang. Nyinolis anu milu merhatikeun kana lumangsungna eta kajadian harita Noel kana leungeun bapakna bari nyarita. Amat eta jalma barangasan anu ngagukeun ngaran si Bogol teh. Bet siga jalma jahat geuningan. Nah bet jadi kieu amat. Ki Jabur sikepna tetap tenang. Bari paneteupna tetap museur ka lebah panggung. Ki Jabur terus ngawalon. Keur urang Bandungan we Nyai. Ama oge jadi penasaran. Saha ieu jalma anu naik kana panggung teh. Sikep jeung caritaanana memang sombong pisan ieu jalma teh. Wajirim anu adu hareupan dina luhur panggung katingali geus tingkulinting siga anu ngadagoan bongohna lawan. Si Bogol ngegero handaruan harita nyebrut narajang. Sapasang leungeuna butbat meta dina runtuyan tenggelan anu memang ngabahayakeun lawan. Dituturkeun ku suku anu milu nuturkeun kana gerakan leungeuna dina tajongan jeung tejehan. Taruna ngimbangan panarajang lawan. Mundur ka tukang bari nakis datangna panarajang lawan. Bantrokan kekuatan, ngeliwatan leungeun masing-masing. Anu sarua pada dieusi geter kekuatan tanaga lapisan harita bentrok. Jeduk. Deligel. Taruna mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Sedengkeun si Bogol ngan ukur ngageser saeutik kuda-kudana. Anu kieu patut rek makalangan. Jumago hayang jadi patandang unggulan. Yo dewek si Bogol. Anu bakal unggul mah dewek deuleu. Si Bogol maju deui narajang ngarangseg nu jadi lawan. Taruna anu memang geus bisa ngukur karena kekuatan tenaga lapisan lawan anu tetela leuwih kuat batan dirina. Harita nyobaan ngimbangan tata gerak lawan ku kapelitan ulin ilmu bela dirina. Tapi si Bogol henteu bodoh. Harita geus bisa nganyahwankeun kana titik kelemahan lawan. Akhirna dina kasempetan anu hade tur di luar dugaan taruna. Tenggelan jeung tajongan si Bogol keuna kana sasaran. Eueup si Bogol ngagedor kana dada lawan.
sedangkan tajongan sukuna kena pisan karena lebah iga burung. Jebrot. Taruna ngagerok kaget jeung nyeri. Awakna ngabangkieung harita mundur ka tukang. Si Bogol teu mere kasempetan sigana teh. Langsung harita maju deui nyusul tepus ku panarajang susulan anu leuwih garang jeung ngabahayakeun. Runtuyan panarajangna si Bogol teu mampu dibendung ku taruna. Antukna genggerong taruna karogok ku ramo-ramo leungeun si Bogol anu teuas siga beusi. Dituturkeun ku sodokan kana hulu angen. Kedoran peureup nu ngandung kakuatan rosa kana dada belah kenca. Katingali tina sungut taruna muncrat getih hirup lalambaran. Hiu, jublo, culube, gerak, gas, dua, gas, jublo. Aruna bener-bener teu mampu deui ngajaga kasaimbangan badana. Harita rubuh nang karak bengkang. Ningali kitu si Bogol masih keneh kurang puas sigana teh. Harita ngajejekeun dampal sukuna kana dada taruna dina kakuatan jejekan anu mampu ngahancurkeun tulang dada lawan. Modar sia taruda. Dina sela-sela bibir taruna katingali ngalai getih beureum haneut keneh. Geus kitu si Bogol ngangkat badan lawan. Terus dibalangkeun ka lebah anu lalajo anu aya di handapeun panggung. Korea gebut. Aruna harita rubuh pada ngurubung ku nu lalajo. Kaayaan jadi pahibut. Anata acara jadi pias paromana. Sabab si Bogol tetela geus ngalanggar lumakuna aturan dina eta sayembara. Tindakanana bener-bener kejem jeung telenges. Kijabur ngembang wera beungeutna. Beungeut teu panuju ku tindakan si Bogol saperti kitu. Hareret ka Nyi Nolis nu jadi anakna. Kijabur terus nyarita. Dagoan nyai di dieu. Biadab ieu jelema teh. Bener-bener kurang ajar. Ieu mah sarua we jeung ngahina ka diri ama kaya kieu mah. Si Bogol geus kalanggar aturan sayembara. Cicing di dieu nyai. Ama bakal kana luhur panggung ayeuna. Nyi Nolis neuteup pinuh kaselempangan kanu jadi bapakna. Terus nyarita sorana ngageleter. Kade ama sing atos-atos. Jelas geuningan si Bogol teh jalma jahat ama. Oh, kade ama waspada. Tenang Nyai. Ama bisa ngajaga diri. Sarta ama geus sayaga pikeun nying hareupan jalma saperti si Bogol. Nu lalajo nyingrai ningali Kijabur pupuh lembur anu rek muru ka lebah panggung teh. Sedengkeun si Bogol katingali keur nepak dada bari susumbar. Ayeuna ka Bandungan ku sarerea. Saha anu leuwih jago di antara dewek? Si Bogol jeung si Taruna. Anu kitu patut hayang makalangan jadi jago unggulan. Ya, dewek si Bogol anu bakal jadi jago unggulan mah. Ayo, saha deui anu bakal naik kana luhur panggung? Yo,
Si Bogol masih kene hayang tarung. Saha? Corela, jeung. Aya nu luncat kana luhur panggung. Gerakanana kawilang cepet jeung hampang. Tetela Ki Jabur anu harita luncat kana panggung teh. Tingali Ki Jabur aya dina luhur panggung, nu lalajo ngadadak jempe. Taya anu ngomong saurang oge. Dibarengan ku hate anu deg-degan. Kabeh musurkeun perhatianana kana luhur panggung. Sedengkeun sawareh deui nu lalajo teh katingali ngagotong taruna anu tatu kacida beratna lantaran panandasa si Bogol. Dua tetepan bentrok. Ki Jabur nenangkeun geteran hatena. Sabab manehna salaku jago kolot bisa ngarti. Dan si Bogol memang kawilang masagi dina ilmu bela diri. Tindakan anjeun bener-bener biadab, kejam, jeung talangas Bogol. Terus terang, ulah henteu panuju ku tindakan Andika Bogol. Jelas geus kalanggar kana aturan lumaku na ieu saembara. Si Bogol nyerengeh seuri. Taya sikep nu ngajenan ka Ki Jabur sigana teh. Terus si Bogol nyarita. Lamun teu salah mah ieu teh Ki Jaburnya. Nu boga hadas kana ieu acara. Sarta pupuhu ieu lembur. Benar gitu. Benar. Teu salah Bogol. Ulah memang pupuhu ieu lembur. Anu teu panuju jeung satuju kana tindakan Andika anu biadab. Andika kudu tanggung jawab Bogol. Sorot panon Ki Jabur semuhuru lantaran pangaruh seuneu amarah jarwon dadana. Si Bogol ngalenggak seuri bari nulak cangkeng. Si Bogol lalaki sajati Ki Jabur. Wani nyabakseun, wani ngarasakeun panasna. Si taruna memang sakuduna menang tindakan kitu ti dewek. Sabab manehna jumago di hareupeun dewek. Jago ti alas karendong ya. Teu kudu nyingsieunan. Tempat tu disebut alas karendong Bogol. Setiap tindakan anu ngalanggar aturan tangtu kudu menang hukuman. Wayana kitu kapaksa diri kaula bakal ngayakeun tindakan ya. Andes jeung pinuh kawani sikap Ki Jabur waktu harita. Tenang Nyai. Dah. Geus bener itu. Calon mitoha rek ngajajag pangabisana calon minantu. Halus. Memang gitu kuduna. Halus Ki Jabur. Dewek panuju pisan ku ayana maksud Ki Jabur. Nu hayang ngayakinkeun yen calon mantu teh memang gagah tur luhur elmuna. Nu jelas moal nguciwakeun Ki Jabur. Moal. Caritaan jeung sikap si Bogol puguh beh beuki nambahan muntabna amarah Ki Jabur. Beungeut Ki Jabur beuki asak, katingali sorot panon beuki seukeut. Ulah sangeunahna ngomong Bogol. Abong sungut tadi wangku letah tetulangan. Gara buktikeun upama memang Andika rumah saja dicago.
Ki Jabur geus beak kasabaranana sigana teh. Hade, urang buktikan Ki Jabur. Yen si Bogol memang payus jadi minantuna Ki Jabur. Coba-coba yeuna urang mimitian Ki Jabur. Strong Ki Jabur ngawangun pasangan. Nu lalajo memang lolobana mah pangeusi lembur. Teu wudu jadi keketegan hatena. Sanajan enya kabeh oge nyaho Ki Jabur teh kaasup jago kolot. Tapi ningali tandang jeung tata gerak si Bogol anu sakitu garangna. Bubuh jadi salempang hate nu lalajo kana kasalametan jiwa Ki Jabur. Wah, Ki Jabur. Ulah mundur ya. Si Bogol langsung harita muka Panaraja. Saperti nu dilakukeun ka taruna tadi. Pagerak ilmu silat si Bogol memang garang jeung matak paur ningalina. Sabab satiap Panarajangna ngarah kana bagian anggota badan anu lemah. Tapi Ki Jabur oge memang geus bisa ngarti kana ulin lawan. Harita Ki Jabur ngetrukeun ilmu silat anu kacangking ku dirina. Malah dina kasempetan anu hade, Ki Jabur mampu ngasupkeun tonjokan kana lebah dada si Bogol. Tapi si Bogol kalah ngalenggak seuri bangun teu garasa naon-naon. Jebrot! Boto garasa naon-naon atuh Jabur. Unggulan teh sakitu-kituna. Nawa deui gempuran anu leuwih ampuh. Coba pino deui Jabur, coba. Bube Ki Jabur jadi tambah penasaran hatena. Harita terus ngarangseg ku Panarajangna kanu jadi lawan. Tapi sanggeus naliwat 36 jurus bisa karasa ku Ki Jabur. Yen ilmu silat si Bogol memang aya di saluhureun dirina. Malah dina hiji kasempetan anu hade, runtuyan Panarajang si Bogol keuna kana anggota badan Ki Jabur. Sanajan Ki Jabur nyobaan ngajaga kasaimbangan badana sangkan ulah turun tina panggung, tapi tetep teu bisa. Harita manehna ngajengkang ka tukang, lagrag meh bae nindihan nu lalajo. Jurelas, su, hiu, jebro, jelebe, dua, des, jelebe, dah. Ki Jabur ngagero panjang, gancang harita pada nyarekelan ku nu lalajo. Si Bogol ngalenggak seuri bari susumbar nepak dadana. Kabandungan ku sarerea. Ewek yo. Si Bogol anu jadi patandang unggulan teh. Jago anu memang moal aya tandingna. Ki Jabur sorangan tuh. Deuleuh. Tetela ngagejemur geuningan. Ayo. Saha deui sok. Isi aya kene anu panasaran pikeun maju ijen jeung dewek saha maju ayeuna sia. Si Bogol mundelik panona buburi lengan. Nu lalajo ting purungkut eueuh nu wanieun ngadu paneuteu. Kabeh ting purungkut kitu we. Sion ku dewek Sion ku dewek. Ayo. Saha. Ayo kene aduan nih ngalawan si Bogol Si Bogol muterkeun paneteupna.
Di antara pagegelakna nu lalajo katingali aya ngacungkeun leungeun ka luhur bari ngagero. Aya kene yo. Aya kene yo. Hehe. Yo kuring yo. Ceuk eta sora. Si Bogol nepikeun ka ngaburileng panona. Sabab nu ngomong teh kawilang jajaka anu nilik dina dangdananana atawa wanda jeung dedegana mah biasa-biasa. Weu tanda-tanda jago silat. Malah make jeung kalung tina tali hideung nu dibandulan ku kalengken celeng leutik sagala rupa. Coba maju sia. Naik kana panggung lamun nya maya kawani. Kadio silaing. Kadio nu bade ngomong bieu. Maju. Ceuk si Bogol ngagero. Eta jajaka teh terus lempang sasalendepan di antara nu lalajo. Satiap lempang kalengken celeng leutik dina beheungna disada ngagelentreng. Loba nu lalajo ting gerendeng ngomong jeung pada baturna. Budak liur meureun eta mah euy. Nya teu hideng eta mah. Budak teu hideng meureunna nya. Parunya tuing jajaka teh euy. Urang saundan meureun. Geus nyaho si Bogol sakitu bayanganana. Yoder deui. Jajaka anu biasa-biasa make jeung wani rek ngalawan sagala rupa. Aduh, rupa-rupa pisan ieu mah we. Tuh. Tingali euy. Kana panggung oge kalacat naik kitu. Oh, cara urang we eta mah. Tuh luncat cara jago-jago nu segen. Wah, teu bisaun kana silatna ge euy. Nya eta mah jelema teu sideng meureunnan. Oh baiklah, urang lalajoan we. Hitung-hitung hiburan. Hayu ah. Oh, urang lalajoan. Oh tapi euy. Geuningan waktos lagi tos. Uluh geuning. Oh isuk deui we lalajona. Memang leres wargi. Waktosna oge parantos euleuh. Parantos teu nyekapan. Eta tawisna sim kuring kada undur pamit penten-penten ieu mah. Keun lah enjing urang teraskeun deui, urang hanca deui jejer carios si Koncleng. Ayeuna mah urang tunda heula. Insyaallah enjing samper deui. Wargi Dahlia atuh sim kuring anu mancen tugas kedah undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya paratosan hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia berungah. Go goyer. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.